pendidikan ngarasakeun ayana Allah teh di pondok pesantren. Nu mantak untung gede lamun aya jelema anakna hayang pesantren. Geus tama untung dan lain lalagaan. Keuntungan anak sakumaha hadis anu tadi dijelaskan ku Habib idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafawi wa waladin sholihin yadullah. Urang boga anak pesantren bisa ngaji nyana salat tahajud sholawat sedekah bapana geus jadi tulang belulang di jero kuburan tapi ngocor ti waladin sholih. Masya Allah nyana langsung itis amat kiriman sa anak korena anak dia tahajud sodako. Masya Allah nikmat jelema boga anak daek pesantren geus bakal salamet bapana ge bakal salamet bapana. Tapi lamun anakna terus main gapleh bae cak bapana ye panas terus-terusan ya panas bisa aya barang ditempuh anakna wah nyampe kemana sih tolol nyampe. Iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teangan ku urang pendidikan anu bisa ngagairahkeun ibadah dunia bakal ditinggalkeun ku urang geus loba contoh ku ari nu ngora keneh lurah tatang ngora keneh maot lurah ebreg ngora keneh maot lurah majen ngora keneh maot nu lain lurah ambalayah nu paeh nu keur mejeuna resep jasa kana dunia paeh ditinggalkeun. Tapi lamun santri keur mejeuna ngaji paeh beuh disambut ku bidadari. Oh my god. Ya Allah. Ya santri mah ya santri ya. Santri kadeleuna luca lece padahal keur ditonton ku bidadari. Walah. Coba lain darga lain santri tolol. Hasudnya nama ke santri. Ye, tidak dari kikiran wah ya Allah. Udin. Ditonton dia teh ku bidadari. Aduh. Aja si Pendi kadinya nyamperkeun ka santri. Bidadari ge silih toel. Ah itu saha? Itu mah jalain santri caknya itu mah. Cak nu saurang deui jang siapa itu? Hayang aing. Nyala ngarobrol di sorga. Mbong aing mah caknya aing mah henge ka santri. Masya Allah. Nu lain santri diasingkeun. Kan aya bidadari nu pangjore-jorena. Geus kajen jak aing. Ya Allah ya Rabb.